Sada naon eta euy? Hayang apa? Naon? Eta teh gajah rek kenog. Alah, si goblok pakai jenggak kenog. Naon? Alah, aduh, sia mah kejeng gajah ngenog. Alah. Naon ari akak? Ai, kabayang gajah ngelek bobokok. Rek nyileung-leung. Sagede kumaha bobokona goblok sia. Alah. Oh, dah aya, mau pan diganti ku gajah goblok teh. Alah. Naon? Alah, aya gajah pelungah. Alah, anu halus mah gajah kate. Engko gede tapi penek anjing. Si balagong teh. Alah, anjing nyeli kulit peuteuk anjing. Alah, gajah ngenog si goblok. Aduh, ya Allah ya Robbi. Alah. Ya naon? Maneh lapar. Jadi lapar ieu teh hayang dahar. Heeh. Urang ngebubur gajah yo. Bubur ayam beleguk. Apaan diganti ku gajah? Mung aing ngomong bubur gajah. Hayang naon? Hayang bakakak gajah anjing. Siap. Awas. Aduh. Anjir. Lamun teu apa kana kopeahna jo jebet mah aing. Heeh, pasti. Untung apa kopeahna teu paka duruk. Duruk usaha. Ku aing. Haling. Jang dase. Aduh. Goblok nyebut dase ka aing. Montong aya harapeun aing. Nah, dah teh nyo aing ngegubug naon tah? Abong boga rezeki. Rezeki naon sia? Ning eta boga kado. Lain kado. Waspada masih ngiian isi aya lapang cabaya tengah petik kejalan barora aya nu nyari badan tiris kapurusan si guru ieu durung anu ngaronda balundu kasubunakeun bebe maruang mangga ngaleungit kopi lanjut ulana kawung munyetrok sumpahku sampe karesep urang lemur nikmat aya papadana Eta. sampai dibubui perlukan ku gula kawung produksi Cibobos. Aduh, nikmat luar biasa. Nya. Ngarona teh baheula bapaknya rame tukang ngarona teh baheula mah bares ngarona brak ngaliwet jongjon ngaliwet bangsat jongjon nyokot hayam beak kudu ngarona sampul ledis lainnya ngomong-ngomong masalah dahareun Maha Kang. sampai mapan jadi sumsum jadi balung jadi baga pangawasa teh luar biasanya mata kolot baheula mah kadang-kadang yuswa nege pararanyang Nya. da tuangeunana oge tanpa kimia Atuh lain nganung harti umur gumantung kana dahareun tapi pantarekah sagala rupa gelin aya syariatna awak jagjag teh diantarana urang apik dina dahareun Nya. nya baheula mah kolot baheula mah tuangeun teh ayeuna mah di kota mah teu apaleun tuangeun baheula model ganyol tuangeun baheula mah Nya. model hui taleus heeh waper mah ayeuna goblok saja tuh maka jeung waper sia teh bebetian ganyol tuh barudak di kota mah teu apaleun ganyol
nya matak kolot baheula mah paranyang Yuswa secara rehat da tuangeunana ge non kimia banyakitna ge baheula mah wah paling oge hapur kolot baheula mah nongtot bool penyakitna ge ayeuna mah makin aya jantung koroner nya makin jeung aya vertigo aing mah apa teh perkeong we baheula mah ayeuna mah jeung aya penyakit diabetes hah heeh da katuangeunana atuh ayeuna mah cepat saji teh nya cepat saji tuangeun teh mungkin jeung aya tuangeun hotdog Duh naon hotdog teh Kang hotdog naon hotdog bahasa Inggris ari hot teh hartina panas dog ari dog teh anjing kabayang anjing keur moyan di lebok banyak teuing atuh nya make jeung aya tuangeun hamburger hambur duit der paseha matak pantes ya penyakitna ge rupa-rupanya matak ge urang balikeun deui gerakan budaya urang da teu era urang ge ayeuna nya mode sampo apan bisa dikukumaha sampo ge sampo ge bisa jadi getuk bisa jadi comro misro tuh rupa-rupa kahakaneun teh nya lumatak teu eleh ku bangsa bangsa luar datang ka cinta karena budaya urang sorangan lamun urang geus teu mika cinta karena budaya urang sorangan tunggu kehancuranana dulu bakariweuh nya lumatak mudah-mudahan sakali deui ka pangarsa Bapak Jaro Mulyadi hatur nuhun sanaos dina mangsa pandemi ieu panayagan ayeuna bisa dalalahar deui alhamdulillah isukan meureun bisa nyangu deui panayagan nya syariatna Bapak Mulyadi ayeuna ngagelarkeun wayang golek sanaos dina mangsa pandemi tapi geningan protokol kesehatan mah dijaganya sebab hampir 80% komo nayaga mah hampir 100% geus divaksin kabeh alhamdulillah nya da luyu ka program pamarentah urang teh kudu lin segala rupa oge lumatak yuk balikeun deui kana budaya urang balikeun deui kembali ke laptop sarumang tukul mah nya gitu dulu naon teh naon teh teuing wayah kieu naon Kang rarantes teuing di leuweung heeh Kang heeh jurig Kang kade jurig masih kene percaya ka jurig si lain dikasieun jurig teh sia mah zaman iraha percaya ka jurig belegug tempo ku sia dina TV jurig dibeberik ayeuna mah kunti di teangan pocong di teangan kamari kerame dengan siana dibawa ku orai koneng sok da bukti nama geuning eueuh siana mah aya di ditu di Cirebon nya nuju marene tuh nu matak tah hayu teh da eueuh kabejakeun jelema paeh ku jurig eueuh pernah si lain ngadenge telah meninggal bapak anu karena telah dicekek jurig eueuh nya eueuh aing mah teh sieun ku jurig lamun ku beus sieun aing mah nya dawa ku kereta api eueuh kasieun aing mah teh sieun ku jurig tahayu teh 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 sieun aing tiris dawalu dah dia dawalu rek naon urang gaple urang arasidaru kagok ya keur ngaheujeun eueuh cai jablegug udah terep-tep kayaknya deuh sieun aing singlar atuh
jeung getek di Siraru Udah di leuweung atuh. disinglar syak waing A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim nu di darat una jaya nu di cai jaya una nu linggih di sirah cai sang ratu mut putih bumi menga banyu mingkem balalager jurig di dieu kawas jurig di ditu we balalager sok mere kuota Aduh. terasa sia A'udzu billahi minasyaitonir rajim laqah ya Bismillahirrahmanirrahim Allah jurig nyingkir setan nyingka wana wani wawu teu wana teu wani teu wawu Jarara. Jarara teu wau mah. nya eueuh Hey. Aya Padahal gitu. sima aing sima maung sieun ku aing hari aing aing ge sarua sieun ku maung ka kidul aing ka kaler maung ka kulon aing ka wetan maung ka luhur aing ka handap alhamdulillah teu papanggih jeung maung selamat salamet we Syukur. ieu mah lain jampena teu mati lain jurigna budeg Ngajetek we. wah naon ka dieu sia teh Ka dieu. pancang kilung Alah hilangku epan papatong Alah itu oh epan colek Alah digelek lek com panon belek namul oncom parung herang liar nijah celom giriwil ari ancom ngagiriwil sia teh napak sora teh maklum atuh da peuyeul nya cuaca nya Totoronan atuh. perjalanan jauh cuaca ongkoh ieu teh Kudu doko. lain eta lagu naon teh lagu opan colek nya kumaha teh ngange epan cangkilung asa teu kitu goblok teh teu make ngange epan cangkilung ada aing mah yang mange ngange epan cangkilung Aduh. kalah di langkung Au. dicobian nyanyi epan papatong kereng ngalat sore kalah di perong Hey. dicobian ngulek nyanyi epan colek Make jeung kalah di delek ay lek com panon belek ngakan oncom teras ka rumah sakit goblok pakai jeung aya penjelasan teras ke rumah sakit karenceng gitu. lain aya naon dengekeun si aya sora naon dengekeun Nganggukeun heula kayaknya. dengekeun sia keueung teh sorana sora naon dengekeun heula Leuwih ti makam tuh lagi. belah mana siana ganeng pe atuh jempe heula jempe dengekeun Nenengna jempe heula atuh. di mana bi astagfirullahaladzim babatok cenah jempe heula beuh si teh si teh cicidu juga orang senok wae Lain negari. Sok parawana jempe heula. nya eueuh si goblok si teh tadi ngikeun ku dia sada naon eta naonnya make eho Make ohi. saha urang mana na rek naon rek wae
naon sia melotot dengekeun belagu anu ngaran Eho tiba heula ge tungtungna rek naon on sia rek naon rek naon aing mah Ehona menang ngamodifikasi variasi racing Eho racing goblok jeung Eho racing sada naon eta ulah hayang apa naon eta teh gajah rek ngenog alah si goblok mah jeung gajah ngenog naon alah aduh sia mah jeung gajah ngenog alah naon ari aka ai kabayang gajah ngelek boboko rek nyileung sagede kumaha bobokona goblok sia alah oh dahaya mau pan diganti ku gajah goblok teh alah naon alah aya gajah pelungah alah anu halus mah gajah kate ongko gede tapi penek aja si balagong teh alah anjing nyeli kulit putih anjing alah gajah ngenog si goblok aduh ya Allah ya Robi alah ya naon maneh lapar jadi lapar ieu teh hayang dahar urang ngebubur gajah yo bubur ayam beleguk apa diganti ku gajah mung aing ngomong bubur gajah hayang naon hayang bakakak gajah anjing kumaha ngadangkakeunana sia gang gampang nyolok nama ke tiang listrik we eta tuh gampang tong riweuh lah jurig lah Dora di mana sia iya di tukang naon aya gajah pina kontrakan geus teh kumaha duh jeung teu as gepog we deui ampun ieu anyar gebokna anu mah hipu akok ake aya naon jang ngariweuh kieu naon ari aka gajahna datang neraka sia ka kolot teh daing mah gajah lain ka kolot goblok aduh gajah ge nu kolot naon aya aka aya gajah tulalena sia uted dina sirah tulalena aduh aya gajah nuju baeud alah naon deui aya gajah mah mawa kantong rek sakola PAUD aduh si jurig ampun aing naon bapak gorogot itu mah gajah-gajah teh ka aing sia teh kasade nah da abdi mah ka gajah geuning sama mawa kantong nu ngagubuk kantong aing nya nah atuh ari bapa nurutan gajah mawa kantong si Edan si goblok bida-bida teuing ka aing teh Edan ae gemel gerak wa aya gajah darah tinggi rek setruk tinu kabayang ku sia gajah setruk naon tulalena teh jeceng kalau jeceng wit bangsa manusia uluh doh ulah kaget bangsa manusia saha wey naon sia eta mah Eho abdi anu aku kere-kere miem bieu ae sia eta anu aku cika kolot teh ulah kitu wae doraka beda-beda teuing kawas lain kolot kumaha teh ae
Sugante wah gawir di dia pek caya gawir menere was kuring tiga jebur kana gawir iya dadang ngadurudud tiga brus kana gawir menere was ya kuring tiga brus kana gawir iya dada babak belur meniper iya dada tiga brus kana gawir Emang ayam kemana? naon merong eta sia ngomong gitu-gitu geuleuh kadengena cik sia teh geus karolot atuh ae ngomong dikitu-kitu aya gajah teh turut muning aya naon wa ka dieu anom Dah. dadanguan teh aya gajah wa ku kupingan teh teu aya kan tong didangu teuing cepot abdi geula tong loba teuing heureuy ieu teh leuweung pot sasanget-sangetna leuweung moal leuwih sanget tibatan sungut cepot dengekeun sia dengekeun ye dengekeun nah Keluarga ieu teh kieu unggul. aing Matak di Arab-Arab teh kieu keluarga ieu teh lah. cepot abdi gulan tong loba teuing heureuy pot sae mangakan asa dicarekan dengan non seuri juragan Abimanyu ngamakna meuni eueuh simaan kumaha cepot ulah loba teuing neureuy Heureuy. lain heureuy beda jeung juragan Gatotkaca lamun ngamuk teh nya nah kumaha juragan Gatotkaca mengamuk teh cicing sia cicing gebog kaing gebog tuh nya moal kacang we Urusnya spesial gitu. Nu usaha teh. Urusnya kumaneh kacang. ari aka kumaha itu teh nu usaha aing ge apa nu usaha ngan hareupeun aing kacang Kacang wit. jaba jauh deh kacang teh nu aing Kayak kacang opat. heeh urus ku sia kacangna tuh Untuk didagangkeun kacang. lah kitu eta teh nu dagang hampura tukang kacang hampura tukang kacang didoakeun tina dagang kacang teh jadi dagang tempe kaituna heeh lamun teu beak mah hakana kacang kumaneh kabeh ya beda juragan Gatotkaca juragan ieu Abimanyu juragan Gatotkaca pan gitu ngamuk teh cicing sia kacang Eta tong dipikiran wae kacang mah tuh. kepikiran wae kacang aya ampun Bae antep kacang. Isu ke panggih kalem. Da anjing ge uwi. nah isu ke panggih jeung kacang tenang Isu ke panggih. naon ieu teh da di warung ge loba kacang teh sia teh kamauna aya pikiran anak sia tuh sia mah da ngeres kacangna sia mah lamun kadang-kadang kacang dina pikiran teh jama roti sia mah Kacang wit. Lah bedana teh kitu juragan Arjuna juragan Abimanyu Ya simaan. da turunan di bapana Pan Arjuna nya Gatotkaca turunan di bapana Are Aka da Ngelel segala. eta kuletah dituduhkeunana nih Duduhkeun teh bari ngelel nih. eta we baheula da ulah euy naon baheula juragan Abimanyu jeung juragan Gatotkaca dibawa tunggu pare pan geus panen heeh geus panen pare teh pan pare mah kudu poe nya juragan Gatotkaca malah mun aya hayam macokan ngana pare teh sia hayam sia cereng hayam teh ngacereng sia 3 tahun teu ngenog nah da jalu hayam lagi
nepi ka kiamat ge mah nganauk jalur melegung eta tuh meureun ari juragan Abimanyu melamun aya hayam macokan teh kumaha sieuh ayam ayam teh lenying ka ngadon ngising Wah Semar iya nu kadang meureun si cepot gede bohong naon teh akan kaula teh turunan raja menyamoe pare rasa goblok si teh ngawaduh teh ka mana wae Asia tuh bina-bina teuing ulah kaget bangsa manusia sahanya Pak teuing yang moal hayam manya hayam bisa ngomong saya teh ai dah hayam nak kakara ngajait eta ku aya wae mah lain ngajait meureun ajaib dah eta maksud mah kan salah ngomong aing pengen nu seuri dah salah ngomong di hati emang ajaib keluar jadi ngajait bae dah wajar wah iya nu tiasa si cepot bekem atau angke matong dibawa wah dan teh dibawa ge nu turkeun akahan sok pangheulana lem ku lem beurit ulah kaget ya kaula hei bangsa manusia saha ya kaula naon iwa hus woi Pahit. nyir ulah naon eta dulu Gusti naon jang naon ieu kalenci bapak sih kada kieu Kalenci. lain kalenci teh cigibas saha anjeun kimanahong dulu itu monyet dulu jang Burung onta. aya monyet warnana beureum Ya. monyet warna beureum irungna page kitu tuh dan warna beureum masuk ke kageuleuheun kasabaleun eta mah nah jika nu keuna lila-lila mah asa ka aing teh anu pe kageuleuheun teh nu hideung ongko teh nyeri hate mah teu ulah kaget bangsa manusia kaula teu kaget saha salira kimanahong ngaran kaula Putut Sutadenta Putut Sutadenta dimana dopi anjeun ngaran kaula Abimanyu leres ari eta di tukang jisim abdi Semar Sumuhun ari eta nu tukang nu ngga iket abdi glan iya upami dipercanten mah Ronaldo Ronaldo nanahaon babatok sia manya Ronaldo pegek ari eta pang tukangna abdi iya abdi Agnes Monica kulan Agnes Monica nepi ka orongonyol kieu manya Ronaldo pegek doli goblok da aing Ronaldo lagi ti dieu ti bobos aya bahan rame nah di Ronaldo di bobos eueuh ngaran Ronaldo aya bahan rame ya ngaran mah bebas jang nyempe jang hayang dicakar ku eta monyet tinggal lisan ngarindat gitu aya nu macem-macem di dicakar ku Aisyah aya nu dikoen tah ieu teh cakar ieu mending ieu cakar ieu tos asak beureum nya dituduh wa agan sini jongklok ateu kana ceulina gandeng wae si cepot wa sini balaja gitu tinggang hayang nyaho naon eusina jerona wa
kaget kasumpingan Iwanara kakasih putut suta denta nirahangan dika jadi anjeun teh ngaran teh Abimanyu di mana aja kaula teh ti nagara Amarta di Amarta leres naon anjeun datang ka ieu leuweung wa sok agan jelaskeun kan aya naon masyamat abdi 3 kali kumaha nyematna nyamatna nya ka Jarum Mulyadi gitu beres maksud kaula dumungkap ka ieu alas teh kaula teh milarian hiji pusaka nya naon jenenganana pusaka Jaya Kamulyan pusaka Jaya Kamulyan geus apal acan di mana ayeuna eta pusaka teu acan kaula parantos ka mana-mana kita kaula teh teu pernah eta pusaka moal pangi moal pernah nya nah makanya moal pernah dan dah cobi sabab eta pusaka teh dicekelna ku kaula jadi nu nyekel eta pusaka teh salira kaula monyet nyekel pusaka biasanya menyekel cau suhu nya monyet dagelan monyet samanea mun kitu aa nyekel rokok ning nu batur Yang dibalik nih. nyekel bensin nu batur mentung mawa kana kalakuan aing dagor sia koing modal dengkul jang cicing jang Segala nu batur nih. jadi eta pusaka teh di salira leres moal pati-pati salira nyekel eta pusaka angot salira aya di dieu upami taya pancen salira ti Mahadewa da memang kalau teh pancen ti dewa pikeun masrahkeun ieu pusaka Jaya Kamulyan kumaha kaula tiasa mibana eta tiasa alhamdulillah gan geuning agan ya Kang eta tapi aya syaratna syaratna naon naon deui tah syaratna teh nyaeta kedah tiasa ngajawab pertarosan ti kaula ngajawab pertarosan ti salira nya sae naon pertarosanana teng tong udah kuis goblok setijung teng tong Karena pemilih 2 100 juta rupiah ditiup liang irungna tuh. Liang irungna digepos. pertanyaan nana ti kaula naon aya hartina Pancadharma nya Ari Panca teh 5 kabeh ge apa to ai dharma teh pembaktian jadi 5 pembaktian 5 pembaktian nya naon wae maksudna apaan cek anjeun tadi panca teh 5 dharma pembaktian jadi 5 pembaktian naon wae 5 teh ujar meneng Gusti Patangnya tenira wis mama ujar meneng Gusti Patangnya tenira lir kalimpu dan mega budara awolan mega putih wala salin sumabda Raden Abimanyu sakedapan boten nawang sulmar ganipun peteng penggali
nyaur selebeting kolbu ngecap selebeting werdayana Nggih. margi kakarage nguping naon ieu anu kasebat pancadarma apa sote kana bahasana nanging geusina mah teu apal itu ucaring carita wa Semar ieu nu kumaha wa cepot abdi bulan naon hiji-hiji napot agan ulah ditakasih eta liweuh agan Ah itu ditanya wae eta da. ini wanu percaya ka aing ini mah Kang. padahal aing sarua baheula sakola Duh, gimana? sakola ka mana nepi ka gerbang balik deui we Palingan belat. ya Semar Badranaya malum dudu wong samanea nempelkeun panangan anak kana salirana ya Abimanyu atuh ngadak-ngadak Abimanyu ngagebrai aya pijawabeun anu dipertaroskeun ku ieu wanara mangga agan waler agan Pancadarma Laras. hiji-hijina Ya. kahiji Pancadarma teh nyaeta hiji urang teh bakti ka pangeran. Tuh. Hiji Bakti ka pangeran. bakti ka pangeran. Nya. Kadua bakti ka indung jeung ka bapa. Katilu. Katilu bakti ka guru. Kaopat. Kaopat bakti ka sasama hirup. Kalima. Bakti ka nagara jeung ka bangsa. Waduh. Ngaju kapaleun. Paingan dicekal ku bapak. Namun ku aing kumaha nyekalna nya euy. Ku akam mah dicekal mah tahu-tahutan ngajawabna. Baru tuh koslet mah. Aing getek hayang nyekal cicing. Lah Cici. Kayak geus usah saha. Parantos sakitu teh Tacan. Sabab segala rupa ge kana aya aplikasina. Kumaha ngajalankeun bakti ka pangeran teh kumaha? Ari bakti ka pangeran aing ngucapkeun mah estuning gampang. Naon? Jauhan laranganana pigawe parentahna. Jauhan laranganana Pigawe parentahna. Iri Nyerek deleg teu aya di pangeran salianti Allah. Kadua bakti ka indung jeung ka bapa. Bakti ka indung jeung ka bapa rek teu kumaha bakti urang ka indung jeung ka bapa. Sabab eta dua jami syariatna urang gubrag ka alam dunya. Moal aya urang upami teu aya cukang lantaran anu jadi kolotnya teh indung jeung bapa. Pang-pangna kanu jadi indung. Sabab naon? Cing emut indung ngakandung 8 bulan melenung tapi indung teu punung sanajan nyerina kalangkung-langkung da geus takdir tinu agung. Sanajan anak rungsing indung tara ieu pusing matak pantes surga aya dina telapak kaki ibu. Ka indung jeung ka bapa ongge sami anu ngayuga. Bapa anu kudu dipuja-puja ku urang sabab eta syariatna anu ngagedekeun urang anu nyareatan bigawe pagawean pikeun ngahasilkeun nafkah supaya kaula bisa hirup di murbeng di dalam dunia. Jadi ka indung urang kudu sujud ka bapa urang kudu ngayuga. Dipuja didama-dama indung kudu digugu bapa kudu di percaya kurang sadayana sabab eta laratanana urang kubrag ka alam dunya. Lamun doraka ti indung jeung ti bapa lamun wangkelang kanu jadi kolot tong boro wangkelang ngeleuwihan sora kanu jadi indung eta geus dosa hukumna. Cinek dangukeun ku anjeun doraka ti indung mah lamun dilemur kai ranu lamun dileuweung kai dangdeur dipake pangeret bingkang dipake pamikul bengkung dipake suluh teruhai mata kusing anu niup hirup lir cara gamparan awak ditincak beheung dicekek paling untung mangih kokotor doraka tinung jeung ti bapa maka jadi sampah masyarakat anjeun kaluhur teu sirungan ka hanap teu akaran tubot.
teu kuat hayang nyekel aing Cing. cing atuh sakali ieu mah kudu serius Cing atuh. Cing dina ieu mah serius. Katilu bakti ka guru. katilu bakti ka guru inung bapak nu kadua teh syariatna teh guru sabab eta muka lawangna kailmuan urang di jagat raya bisa nulis syariatna ti guru bisa maca syariatna ti guru bisa ngitung syariatna ti guru nu matak guru kudu digugu jeung ditiru moal aya nu kasebut raja menteri bupati jeung sajabana para pejabat anu aya di negara tanpa aya syariatna tanpa aya guru jasa guru anu luar biasa nu matak ieu guru disebat pahlawan tanpa tanda jasa. Waduh, anu kaopat bakti ka sasama hirup. Rek teu kitu kumaha pan urang teh manusia makhluk sosial. Ari makhluk sosial teh makhluk anu teu bisa hirup sorangan. Pasti ngabutuhkeun bantuan jalma nulian nu matak kada silih asuh, silih asah jeung silih asih. Dedehan, welasan, asihan, daek nulung kanu butuh, daek nalang kanu susah, ngajait kanu titileum ngahudangkeun kanu labuh, mere kanu daek nyangan kanu poekeun nganter kanu sieun, eta bakti ka papada manusia. Bakti ka nagara jeung ka bangsa. Bakti ka nagara jeung ka bangsa memang ieu nagara nu urang keur urang wajib dimulai ku urang da hasilna ge keur urang-urang keneh. Urang hirup kumuh aya di nagara, urang ki weureuh seubeung aya di nagara, kageuleuhan kakeumehan eta nagara urang anu wajib dipertahankeun ku urang. Di mana aya nu ngajajah jihad kasebutna urang pikeun mempertahankeun kamardikaan di eta nagara. Ibu Pertiwi disebutna ge. Lemah cai disebutna ge, wani ngocorkeun getih kaula dina mangsa aya nu ngaganggu ka hidup Pertiwi. Toh pati jiwa raga nyawa nu dipalal kaselamatan pikeun kemerdekaan bangsa jeung negara. Tapi naha ieu bakti ka nagara peti panderikeun ku anjeun. Bakti kalima bakti ka nagara jeung ka bangsa peti panderikeun rek teu kitu kumaha moal ngawujud bakti ka nagara upami bakti ka pangeran, bakti ka indung jeung ka bapa, bakti ka guru jeung bakti ka sesama hirup teu dijalankeun heula kurung eta bakal ngahiji bakti ka nagara jeung ka bangsa. Tobat. Hayang nyabak aing. Ayeuna hayang nyabak wae Anu kagenep. Nana anu kagenep. Sia ngacedong cenah oge. Teu kuat hayang nyekel euy. Sakitu boga leungeun teu balik. Luar biasa Abimanyu. Anjeun bakal calon raja di negara. Tah, Pusaka Jaya Kamulyan. Geura tarima. Pibana ku anjeun ngan kade ieu ngan saukur syariat unggul. Ieu ngan saukur syariat unggul eueuh ieu ge teu naon. Ngan sebagai ciri we yen anjeun geus bisa ngajawab pertanyaan ti kaula. Sabenerna anu eta anu Pancadarma kudu dipigawe ku anjeun di mana anjeun geus lulus dina Pancadarma bakal jadi raja ratu mulku, jadi raja anu winekastur wijaksana. Sakitu ti kaula. Eusina teuleman mah lain pusakana. Timalan kau rek pulang di kasawarga Maniloka. Iya muanara leungit tampil lebih hilang tanpa karena ngajangelek jadi dewa Indra ti sawarga Maniloka. Nur cahaya sesekar iman. Nur cahaya sesekar iman. Cahaya bilang-bilang. Berat nuhun berat nanggung berat narimakeun anak kaula luar biasa da kaula mah teu apal di SIM abdi ge teu tiasa naon-naon tapi naha tadi aya nomor genep apa teu aya si cepot agan sia teh ngajadog wae atuh sia teh jadi aing era Pinas dikersah yang dumampara. Ieu ge barang Abimanyu parantos mibana ieu Pusaka Jaya Kamulyan
Raden Suteja kairing para buta Dah. kiwari nyampurkeun bade ngarebut di pusaka Jaya Kamulian. Abimanyu saha nun saha ulah kaget di kaula Abimanyu. Ratan nirata ngademan ratan nirata ngademan Dewuk mangkulingan Raden nira ulah kaget Abimanyu. Ulah kaget euy. Amir, pasaha ieu teh? Putra Prabu Batara Kresna Jang Suteja Allah semaka pihatur Kakang Mas ditampi nuhun Abimanyu. Jisim abdi ge semaka pihatur nuhun ditampi ke ieu teh Kakang Semar teh nya. Leres nuhun Kang. Semaka pihatur abdi udan. Ke ari anjeun saha teh aya? Poho deui kaula. Kaula mah teh hayang wau jeung jelema sangsara. Peralatan itu. Goblok setan. Tapi ka kitu-kitu na kaing pada bebengetan kieu. Hai, nu ngaran Abimanyu. Kaula Ai Semar. Jisim abdi. Abdi cepot bulan. Anjing kita jelema mun digoreng patut. Ayeuna saha? Maneh? Beungeut mun jiga cangcut si teh. Goblok. Kasepkeun siraru jeung sia mah. Nah, kitu kabatur ngahina tah aya nu ngahina. Nuju naon di dieu Kang Mas? Naon nuju naon? Hah? Naon teh? Akang teh keur neangan pusaka Jaya Kamulian deui. Tu sami sareng kaula. Tah, tadi akang ningali eta pusaka Jaya Kamulian teh parantos kapibana ku anjeun. Timbalan parantos kapibana ku kaula. Tah, kumaha lamun eta pusaka teh dipenta ku akang ieu? Maksudna dipenta ku akang eta Jaya Kamulian dipikeun apa moal? Oh, nya mangga upami salila meryogikeun mah. Ya, dunungan aing mah. Aya ku bageur. Bager ai kitu lain bager bodoh. Urang geus capek itu kumaha? Oh, jadi dibikeun. Mangga dipasrahkeun ku kaula ieu pusaka Jaya Kamulian ka salira Kakang. Nuhun Abimanyu. Nanging naon teh? Urang wawartos selawe ka Kangjeng Rama Arjuna di nagara Amarta. Izin ka sepuh margi ieu teh parantos kapibana ku kaula. Upami salila meryogikeun mah panginten moal teh dipasihkeun ku sesepuh sadayana Amarta ka wasalila. Eueuh waktu Abimanyu. Eueuh waktu, euy. Eueuh waktu. Hah? Dibikeun ayeuna syukur teh dibikeun paragat nyawa ku aing. Jang. Beda jeung bapana deuleu ieu budak. Tebih pisan. Nah, ada bapana mah bager Kresna deuleu. Ari ieu nepi ka orongonyol kieu ieu. Polontong gitu. Jadi salira teh bade maksa, dipaksa ku aing Abimanyu. Dibikeun syukur teh dibikeun dipaksa ku aing. Heh? Tadi kan? Mangga saur kaula oge mangga teh teuing kokola bakal dipasrahkeun nanging kedah aya widih heula ti sepuh. Ngabantah ka aing. Aing teh anak Batara. Heh? Ieu anak Batara aing anak Bakekok. Hah? Sia mah jeung aing goblok glutna. Iya bere cangcut. Jeung aing cut. Sok sia. Aing jiga cangcut, sia jiga eusi cangcut. Atuh jiga kanyut. Nah, eta bener anjing awas goblok. Kanyut wit. Abimanyu. Kaula. Sakali deuk dipikeun apa moal? Moal tiasa tanpa izin ti sesepuh mah. Sararea ka aing teh. Urang ajar syah utang pati para pati hutang urang ti para urang. Tinu lega sang pitota maju emang na aing rek cicingeun. Hayo
disuntrungkeun kolot ka dieu kafir saha maneh ka desa Yahudi bisa teu bisa puasa kelut ceu aing setara puasa sia hei jig tuh atuh ya geus wudu aing didinya ulah macam-macam ke jelema ieu nah ieu jelema teh keur nguriling neangan tanding anyat serang neangan lawan can nyaho digeti sorangan cobaan tasirahna dagor kulingis kuat modar teu bejakeun atuh abina-bina teuy ieu teh naon ya anjing kurang ajar sia bangsat kurang ajar ditungguan ku aing sia di sisi basisir hah dek naon urang nempo omak di itu urang ngalakumbang terus naon ah pokoknya mah tong ngicep-ngicep anu ngicep eleh aku mah sia we lagi ayo sia Ngaran maneh teh Abimanyu memang kaula Abimanyu modar samanyu siap wes ya udang siap musik siap lesotkeun denawa lesotkeun moal sia mau lesotkeun bangsat abina-bina teh ngeus-ngeus teh balik deui urang ajar sia iya wes wah cilaka dulu jang dudungan di balangkon tulungan itu hah tulungan nya tuh heuleung lan pegang planwe jeneng hutang urang deg bayar wilang rasakan pembalasan kaula di babat ku panah kaula jang di mana lagragna dunungan uing lo aduh deket ya deket karang gitu nya alah sacos au gojojos alah sia kana pipi anjir getihan 3 kilo nya padawah nya agan dawala teu nanaon agan lagrag ti luhur ente dawala mun teu kutuk ieu ente salamet dawala oh nuhun atuh teu kutuk ieu mah tadina bisi agan kutuk ieu nyai teu kutuk uyaona mah teu nanaon bade dikumaha kan dipanah ku kaula dawala para dendawa oh sae mangga haling mung tong aya hareupeun kaula dawala sae mangga
budak bocor remek abi banyu. Diwasnya Karawang bedog. Aduh. Panas itu. Balik Karawang bedog goblok. Untung aya Subang. Jadi Subang. Ayam. Dawala naon? Kawas lain beragama Syairup teh. Naon paparongos? Jaka terangan di mana mangih kareuwas mangih musibah ucapkeun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sia maya kareuwas ayam. Kumaha mun kareuwas kitu sia teh maut hayang maut digembrong ku hayam. Tapi heueuh deui nya. Luar biasa dunungan. Manahna. Model ramana mah kitu juragan Arjuna dulu. Tepat teh kana sasaran teh gan. Tawala. Sabi maju mau bisa what woi kurang aja wah Raden Abimanyu dipun balang dening kenawa kaleresani Raden Gatot Kaca anu kenging tugas ti Arjunanya tapi ngaping Raden Abimanyu paratos dumugi di ieu wewengkon atuh barang ningali anu ngajorelat ti hanap Raden Gatot Kaca nyirorot ti luhur ngabsabet ti Abimanyu itu ujaring carita mang waspada nirakaton waspada nirakat pada tumarangan ampun denira buah-buah katinggalin si Abimanyu kunaon Abimanyu wes ayo boleh wes aduh Kakang Gatot kunaon Banyu ulah teh yen nu ngaroga hala Kakang Gatot saha nu ngaroga hala anjeun Abimanyu putrana Wa Prabu Batara Kresna sababalan sareng buta-buta Kakang Suteja maksudna naon bade ngarebut ieu pusaka Jaya Kamulyan geus kapibana parantos luar biasa bereus Akangi bagja nanging Kakang Semar sareng Astaji ngadawala duka kumaha nasibna di mana di Palitongo ai ini siapa ini yuk kurang aja ya anak
rek dibikin di pusaka naon dah sanes di si Mabdi kan wap aya anak ampun teuing ampun wap musik siap nah eureun le kabentar gelap bener deuleu sia rupina wa karasa dora ka ti aing kabina-bina teh aya anak agan nuhun anom lamun ditenggelan teh heug ngalawan da teh tiasa gelut di si Mabdi agan lain cicing wae wa wes nuhun agan upami taya agan panginten di si Mabdi teh disiksa we teras nya meureun eta lamun disiksa ku batur teh heug lawan atuh sumuhun agan da teu tiasa gelut diajar ka si cepot si cepot teh sakti Semar si cepot teh keur nyumput buni teuing nu matak ulah ka mana wae Semar bandar nangka Badranaya tak eta Mar nu matak Mar geus ngisang acan Mar naon agan geus ngisang acan disangan teh kobel umatak dina waktu ayeuna Mar kudu nurut ka si cepot beu si edan paingan Gatot Kaca bau lalai sabab dina waktu ayeuna nepi ka tiis kitu si goblok nah kabina-bina teuing lamun teu salah ngaran maneh Citrayuda aing Gatot Kaca wah siang ngaku-ngaku Gatot Kaca mah siap bisa neulem kana bumi ya itu mah jeung patutun teh kitu nah ieu kumaha karep kurang ajar aing sok lalajo wayang wayang naon wayang wong kurang aja wap lah Allahu Akbar subhanallah hei edan ye jelema wes wap wia wes wala what wes what ngajar yang watang mati pengen pati hutang wirang dibayar wirang ku kaulah masya Allah watang pati maneh pangaran adon ada dulu heula ibu balik nindah malanya iya urang tes ala iya sampotnya utala iya wes what if wes apa alah onyong ni dongeng aing mah cara biasa ditongeng-tongeng jika kieu Gatot Kaca bisi dibanyakeun ka kabong aing sok lilis cina we iya
masalah. Riungkeun. Masalah. Aya buta menedak gor ku aing kitu man lah. Asa-asa. Mau banding gitu ya. Dikumahakeun teh. Dikumahakeun. Bandingkeun cetin kumaha deui. Sikan. Di kita tahiyah. Mau tepejat gua batokna ku aing. Bencar. Dagor kitu ku aing. Sanu neuk Nah, wanu neuk teh. ini jadi ponok. Melit eta. Meuli tinggal. Aya buta mau asa-asa ku aing cepet itu man. Siap. Awas. Aduh. Angir. Lamun teu apa kana kopeahna jo jebet mah aing. Heeh, pasti. Untung apa kopeahna teu paka duruk. Duruk usaha. Ku aing. Haling. Jang dase. Aduh. Goblok nyebut dase ka aing. Montong aya harapeun aing. Nah, teh nyo aing ngegubug naon tah? Abong boga rezeki. Rezeki naon sia? Ning eta boga kado. Lain kado. Lain kado. Lain kado. Cenah cinta teh buta ngajar temanang harta bohonga geningan bohonga tanpa harta cinta teh terasa hampa cenah pada setia ngajar pada gumela bohong geningan bohonga tanpa harta cinta teh terasa hampa. Dina lagu boleh kita kompak, dina lagu boleh kita seirama, tetapi tetap kamu musuh, aku juga, yang tak dapat dipisahkan oleh ruang dan waktu. Karena engkau tercipta menjadi musuh, aku satru kabuyutan. Hei orang yang bengetnya juga cangcut. Kaing kabeh nyebut cangcut di podarahan sakuange. Iya. Di tebunang karasa. Iya. Di tebunang deui karasa. Iya. Iya. Di benang. Bae anjing dan liur. Iya, bola. Iya, bola. Iya, bola. Getih namung serat eta. Hah? Getih mung serat. Mana getih? Eta buta. Ale-ale. Getih gitu meh jiga. Ah, sieta ale-ale. Getih-getih di mana namanya wayang getihan. Pan urang teh keur ngadrama. Drama bowo sieta saha drama. Sutradara sieta mah ngadrama. Meh jiga. Alah. Kokod dahirup kana euy. Alah. Ayo teu beunang. Rek modar ngahina keneh si jurig. Alah. Ayo teu beunang deui. Paduli goblok. Amekeun. Katipu wayaw. Bae da teu nyeri hate. Alah. Au. Alah. Iya.
belajar Syekh Gatot Kaca modar. Iya. Alah. Aduh. Siksa. Alah. Beteng aing ditajong anjing urang kena aget. Seueul kena aget urang tobel. Aduh, kena angen seueul aing alah hayang ongkek alah di alah. Alah di alah. Alah. Hayang utah aing alah. Alah di. Alah. Alami keluar deui mangkaning 7.000 nyelapina huntu deui cabut atuh eta nyelapina huntu aing Gusti Nu Agung nyar duit tepi ka kieu ampun tepi ka utang piceun lebar hakan deui oh hayang tah atuh sia teh lain hayang bisi kurang keneh hakan tah heuleuh walah gagang walah liar kana hulu aduh liar kana hulu tobat ibu awas ya ji jo seuri aing yang minta teh seuri coba datang menang aing nyamat ibu yang ke ibu ampun bang ulah disiksa diperdaya kaulah mang kaulah teh anak yatim piano mang piatu wios mang da bikeur hayang utama bebas mang tong disiksa mang please mang abdi teh boga bayareun kalising mang tong disiksa mang cing karunya ka abdi cing awatos boga hutang ka Bang Emok mang tong disiksa aduh aya anak yang ye alah aduh alah dia sia alah gagang iya alah gagang alah jelema nu sok nengalan batur teh eta teh kasebut teh tetelenges kituna panghipuna ganai alah Aisyah beri kuat kalau mamang cobian ku batu atuh neungeulna ku batu nya mana batuna eta dihandap teh ka tempo aya batu dihandap mana eta wah teu hujan naon anyir utah jurig paingan aya hujan haseum sia teh ngutahan ka aing sia teh ngutahan ampun mah ngutahan wah si Allah lecir aku kripuh teh gitu teh nya teh pandemi juga jangan diribut ada apa ada sesuatu yang harus dilihat apa itu jangan ikut campur ini urusan orang tua nyicip ya jangan wit bangpen wit ulu
mun urang mah di kolornya Ya utama terak di kolor tuh. tara kapoe tapi tutung Pan kakekep. anjir koneng ibu siat ih aya nu busiat upami ngangeeupan ku cangkilu bra urang mah teu nyapekeun musik naonna tempo teh da wala aya nu busiat saha teh nu hareup busiat nya hayang nyaho di kieuna busiat can pernah di dago-dago ti bareto di antosan ti baheula di ante-ante ti bahari ngulit ngait ngaruruhit dina hate sanubari hayang nyaho busiat di kieuna oh busiat ternyata kau sekarang nembongan cing orang paluru Ternyata kau bungkeulekan. cing Pati wiwit teh busiat teh. si balagu naon anu kieu lain busiat balagu nah manya busiat sapiring ieu mah lain busiat atuh naon modal Modal de sia teh modal nu kidengarna teh modal de plus gitu teh. teh naon dicoelan kitu da hei ulah kereupan Kageuleuh kana tai batu. eupan colek teh nu kieu nah aya lauk nu beukieun lele dolog kan nu kieu mah nya oh sakieu mah menang jeung lagrag di saeutik lumayan menang genep sakieu jeung hati-hati sangat rupa Dewi Sinta ngawulan waduh goblok sih teh mudah-mudahan sia jeung ngising beuh sih teh Itu ngarempon. nyur-nyuran ili kajutna ih Badranaya malum tutu wong samanea ningali Suteja Betotama sareng Gatut Kasa Hariwang atuh lajeng wae ngangging sirlingih Prabu Batara Kresna nyaur tika jauhan ngondang tika angangan ngaging sirlingih tika tebikan ngange aji sarining gampang-gampang sapolah-polah ke bae Inanda kumamrat madugia malaras Inanda kumamrat madugia malaras ngawatak aji kang linewi malam tumaraping api saciduhing metu sakecek pinyata sulintang damar keanginan atuh ye Prabu Batara Kresna ujug-ujug aya di payunan Lurah Semar kudap awana nuju yati nuju denira hingkang sampun peraka nuju yati nuju denira hingkang sampun peraka para lun anu kasuhun hampura anu ditedak ninggali nu kapamrih nun sanes sisima bicologo kasalira agan nanging kumargi ieu darurat dina waktos ayeuna teh aya dinu bakat tiasa ngarengsekeun ieu kajadian teh lintang ti salira dunungan di Simabdi manusia gelar Batara Titising Wisnu
Rah dewa kamanusaan ayan hayang naon Kakang Semar kuninga aneh ku salira agan di palih kidul naon cobi anu mana Kakang Semar nah haji ka sisu teh jak Kakang Semar laras patelak jeung Gatot Kaca sumuhun agan naon pasoalanana pusaka Jaya Kamulian teh parantos kacangkingku juragan Abimanyu nanging tuang putra kalaresan ka dieu maksa mirusa ngarebut paksa eta pusaka Jaya Kamulian nanaonan sisu teja Gatot Kaca bawa ka dieu teh semuanya Paralun ampun wa batur riweuh batur naon molor tiktokan sia teh batur nabeuh teh kalakah kitu hudang suteja aduh ampun Ramadewaji kaula ampun Ramadewaji wah Abimanyu apunten kaula wa diuk Abimanyu sae kaula nun gareuleun ka si eta buka ditupak ke aing ampun amak pun kaing hudang suteja hudang sok urang gede aduh nanaonan apaan sidik geus beudang ku Abimanyu na pipilueun dakur ganyagan tuman siksa cicingpot bapana sakalian gitu yang enteng wae sia teh bejakeun ke Bapak sia gelut jeung aing tuh bejakeun ka bapak maneh gitu turunan ti saha sia teuing gerakan apa eta teh kuat kersa teh rama napot tah rama kalawalon teh mah teu teu percaya da juragan kersa mah bageun nya kers nah astadinga ka mana wae maneh teh cepot nya cumohon ulah ampun seuri nanaonan sia teh ampun Ramadewaji ye kabiasaan si laing ti baheula teh kieu ngarebut hak batur eta teh dosa ngaranna heh di mana-mana barang geus kapimana ku batur lain barang maneh eta barang maneh mah lain eta tapi barang maneh mah harus dipimana ku maneh sorangan dengekeun Chef Dedi nah teh boga iman anjeun teh ngarebut hak batur Gatot Kaca wa hampura Gatot Kaca sawius wa sok pentah hampura ampun Ramadewa pentah hampura kayaknya dakur kenyagan aduh bapana gitu apunten kaula Gatot Kaca sami-sami Kang Manyu sami-sami kaula Kakang Mas wa Semar kapunten sami-sami agan dawala sami-sami agan balik saya mangga kaula nun permios manginit saya mangga apunten kaula bener gareuleun jeung bapana di dagor wae Gatot Kaca Abimanyu hampura kasalahan anak gua memang gua rumasa tengah didik tengah jaring kanu jadi anak kawowoy ku inungna kaogoh ku inungna anu tungtungna suteja kalakuanna seperti kitu teu sawios yuk upami kitu mah orang dijajab ku wanyen ka Amarta Abimanyu wilujeng salira geus mibana eta pusaka Jaya Kamulian yang segala perjuangan